daripada gawe di imah lah. Arek gawe teh kabersihan hitung-hitung aya kebon. Enggak sih kebon mah. Kebon hektaran. Alhamdulillah. Geus pae bogaeun ngalawan abah mah kebon. Daripada pargel awak. Cuman kebon sehektar ge bingung itu nya. Kakarak melak cabai satangkal oge. Gua jadi sudah itu dia. Daripada pegal Tekal ngalah cukut atau para naon kayak lah geus aya mah. Lumayan sih. Masih jauh yang karena kebon ya weh paling tadi eta ku baru teuing anu garableg domba, garableg sapi. Padahal mah ieu jukut sakit ararusna, ni arogoan domba teh. Sugan domba teh sok dibere naon nya burger gitu. Sok dibere kupat tahu gitu domba teh. Naon bari jukut ke sakit alusna. Sudah ekeun asak heran bukan sida aing mah macam-macam wae dunia. Domba wae oge kudu diparaban burger. Aya rajin dibere hampas tahu embungeun gogodeg. Kalau minta tahu najung pusing jadi pikiran dunia. Si Abah di mana nya? Kemana-mana neangan hese. Iya tuh di imah hese. Ieuhan. Hese mancing nak. Coba ngajakan si Abah mancing. Di mana si Abahnya? Si Abah lagi tuh. Bah. Woi, dia. Bah. Mancing yuk. Ayo. Kayak Abah balik heula nya. Heuh atuh. Urang nungguan dia tuh. Ya heuh atuh lah. Gantikeun heula tuh yang ngarit. Abah rek balik heula. Atuh geus ke urang ya, Bah. Urang nungguan di dia. Tumben budak teh ngajakan mancing ya mah kasempetan ke rumah awak nyeri pargel di bangarit kalupat kacangkeng bari nabrak kasempetan ya mah tumben budak teh ya ngajakan mancing ya kasempetan gede ya. Ayo Jang Marta ya geus siap papancingan. Abah kon mau jejer, Bah. Ari mane Marta kunaon? Tadi ngajak mancing ka Abah meni serius. Yeh, Bah, maksud urang teh nu di imah. Eta urang ngurungkeun seuneu teh eukeun nyeduh kopi. Tu hurung-hurung pangmancingkeun seuneu maksudna teh, Bah. Ari mane Marta betul hideng. Abah baru mau gudar gedo ngarasa bunga nginjem pancingan kali itu kadieu. Tah aya di tetangga kitu ge dicarekan ku nini Jang. Ulaun mancing. Da kamaria anu caisak itu gedena ge lain menang lauk. Lobana mah kalau menang hulu. Hampura tuh, Pak. Maksud urang teh lain kitu, nya hampura, Bah, hampura. Dihampura Marta. Engke ulah deui ye hargaan kolot. Maneh mah lamun lain ka anak wae geus di